Dala salaki dia neng pagawe anak itu berelu neuleun age mama. Utahkeun mah ari barelu mah. Lain berelu ku hayang utah ieu neng. Berelu ku kalakuan anak mama. Batur mah geus kalor ka kidul nyaran pi barang dahareun eta mah kitu be pagawe anak. Teh deui mah asal barang hakan bae. Janu gawe mulintir teureun-eureun ge kakurangan bae. Atuh heuh nu gawe turun subuh mansat magrib ge kakurangan keneh bae. Nya komo eta ngeun kitu be pagawe anak. Mun sabah bae eta dari boga hutang saibeg beheung. Yang atuh aya maka di tanggunan cai nginum teh naon? Ulah nalgan ciduh teh batur. Tugo cai-cai acan Denge, sanyana tah hirup daria masakat nanya. Pacai-cai bae teu boga. Teu boga cai mah sangkut pautna jeung masakat mah. Ku anak mana bae tah mah tah terek naeur cai. Terus di korodi asok nginum naon neng? Coca-Cola mun teh Sprite mah. Bejaha aya peningkatan coba mangasaan. Moal cocok ti koroma mama. Jajak minuman cai panciringan ieu. Sok gagabah, disoekeun heut ku aing tah sungut dia. Padahal mama lain ku hayang ieu noong daria. Tabe lamun teu ditong tah awak dia neng bisi tinggal tulang doang. Ting heuh deui mah. Teu tingku heuh teu naon ari tah mah teu nyatuan ting teu tinggal tulang. Atuh ari tah mah karunya ka anak mah bere-bere gabah tah masa karunya. Aja dia mah ulah ngomong kolot ka poe. Abab dia tah bau tah. Geus nyang ya? Biasna ge eueuh Malah pare aya keneh sakarung lain diselip. Puguh pabrik parena ge rusak cenah ge. Aduh, gerak ribet dengan kerebekan moal ieu sian. Beli biasa lah burung os. Jangan meuli-meuli ya. Ngeduk bae kurang kapang biasan mah tah 10 literan. Batur ge mere ka kolot ieu mah malah ngaripukeun. Jeung poe ieu doang ya. Adatna ngaranna iker darurat. Darurat saumur-umur meureun. Assalamualaikum. Salam. Ma binek nyelip pare selipana rusak cenah. Pangrasa unggal dia nek nyelip ruksak be ruksak selipana. Teu nyaho mah kalau kabeneran. Terus dia nek menta beas deui be heuh. Oh mah minta tam 10 literan. 10 liter mah lain menta tama. Naon burung mah? Ngabeakeun. Menta ge takana kolot ulah sok ngalalawarakeun. Ari teu ngajoman nek menta ka sade mulen ka kolot mah. Nya mah mana beasna? Kapan lain si neng nu menta beasna? Isin cenah ge mah. Nyata batur mah boga ka isin. Terus dia mah teu isin menta beas kami toha. Atuh isin-isin teuing deui mah. Dia mah banget beling ieu. Ting mantak boga ka isin. Geus geran mah jebut teu mah kegerebakan ye. Meta sanguna lah burung teh mah 2 piringan. Cegerati mere beas mah kudu disangu heulapan. Eueuh sangu mah aya ge cangkaruk tuh. Haja-haja teh makanan cangkaruk mah mantap ketelak ti koro abi. Menta beas 10 dina leteran heuh. Oh mak, Kayak tungguan. jadi galak-galak gini tuh aya bae pangwatirna heuh. Ya beasna. Mana mak? Nyata di jero leteran. Nah jangan aya biasa 10 siki mak. Atuh dia menta beasna ge 10 leteran kan? Atuh eta ku mah dibere. Beas tah 10 siki dina leteran. Kapan kepat bae beasna mana? Oh teh dibere. Kalau dibere biasa 10 siki, lain 10 liter. Mah barang pentan aja tuh kira-kira. Kamu juga gandeng bisa disokot ku ake. Dasar beuteung lapar ieu.